Warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Dapa Hidar Abdi T102. Jadi ya abdi rek ngadongeng si leutik jeung naga leutik. Jadi di leuweung hiji leuweung aya tupai nu aya tupai nu pinter dikenal tapi sombong. Di leuweung eta oge aya naga nu hirup tapi manehna lembah lembut jeung sok ngabere nanaon ku sasatuan nu lain. Di hiji poe aya pohon nu bersinar terang buahna. Si leutik si tupai arek nyokot sorangan, tapi si naga nu lemah lembut manehna nawarkeun bantuan, tapi si tupai nolak lantaran manehna kan pinter jeung manehna teh rada sombong. Tapi naga leutik manehna teh rek nulungan tapi si tupai embungan. Jadi si tupai berusaha nyokot buah eta sorangan, tetapi manehna malah tungtungna dijebak di jaring. Ai si naga leutik manehna bisa nyokot buah eta sorangan. Terus jeung ngabagi ke sasatuan lain. Dina akhir eta urang teh harus rendah hati jeung teu sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.